Aduh, grup teh hardoli no enggal pe. Bentuk itu mesare. Bentuk sare nyamain game. Aduh, hirup. Kerma 2 minggu di ujian nih. Ah, gampil lah, tinggal nurun aja kabar udah. Kayak non dia jual mat. Pik, mana di Kurang mana? terima ya non. Buru ulin lah, bosen euy di mawae. Teh ulin kemana? Ka warung buru cua ngopi. Hayu, tapi orang mani gelas kadang. Uing geek mandi heula, jam 10 kudu geus aya di warung heuh. Heeh. Sampura tadi di heula ku indung ge nasi. Yang kopi teh sok sakali mau main traktir ya. Ah, Dah, jika nu boga duit wae maneh teh. ya sampol di aing. Nah, lupa. Duit di mana ieu? Nang nyopet tuh kan. Ngan maksud ngecek aku mah ieu aing saja HP dari mana bos. Lah, ieu mah HP menang nipunya. Dah si gandeng mending aing nama ngarokok we kumaha pik. Mah. Duh, mah teh ngarokok euy. Dah, aing laki mah mah. Ingat ngarokok pae, sama wae, di ngarokok nepi pae. Dah, lagi hanteun nama teh ngandeuh dina ngarokok hanteuna atuh. Dah, geus ya balasan wae, balasan lah hidup teh. Teka rasa waktu teh geus nunjukeun jam 1 siang. Alah, anu nelpon euy, nungguin. Balik. Ya euy, kalah jawab lah. Kita balik euy kumaha? Nah, geus atuh, we ngek balik atuh lah. Kita tuh wing bakernya ya. Siap. Yuk. Geus balik di warung, si Wilham sering ngerasa batuk-batuk enggal poena. Halo. Pik, aing bawa kabar buruk euy. Aing tadi geus dianyar di rumah sakit. Gering naon atuh dek dibawa ke rumah sakit segala. Aing beunang penyakit kanker paru-paru stadium awal. Dah, aya wae dek mah. Kurang get ngerokok. Aduh, aing jangan euy. Aing sok micenan we duit teu puguh, duduk we duit. Heuh, geus aya nama sing grawar wae nya. Tong sok sekali-kali deui. Geus lah aing istirahat lah pik. Dah.